Oke, satu penampilan di season yang kedua kali ini akan kami tampilkan salah satu aktor yang sudah tidak asing lagi dunia maupun akhirat ya. Tentunya kali ini ada Kang Andre. Acan akhirat acan. Gondrong acannya. Acan. Oh, acan. Masih hayang di dunia kene. Amin. Koswana gini seru gitunya. Mereka mana? Ulah? Mereka mana? Pakai Dedi boga kacamata mah. Gaul atuh, mana mah teu gaul ih. Ya ada Kang Andre Gondrong yang kami menyapa Anda. Hiji tawis ka deudeuh ieu mah kanggo ka urang di sadaya nya. Eta ngaguar sarah jarah baheula. Aya hiji nagara sancang katalahna. Prabu Siliwangi nu jadi raja. Yang punya Dentia Production. Asik. Malang-langan pakidulan Garut, ombak basisir getir dina waktu eta sayang heulang ka karang gajah los ka jojontor sancai. Cenah ceuk beja baheula aya nagara sancang Pakuan Pajajaran telahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna. Bade diislamkeun anjeunna Ali diudag putrana Prabu Kian Santang. Ilang di leuweung eta dilem di leuweung eta sancang nu cameong geumang. Cenah ceuk beja baheula aya nagara sancang Pakuan Pajajaran telahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna. Bade diislamkeun anjeunna Ali diudag putrana Prabu Kian Santang. Ilang di leuweung eta dilem di leuweung eta sancang nu caneong geumang. Aturan kamu kayak ibu hajat sadaya bahagia. Yang punya melodi Dedi
The Best Putra Persada, Ditya Production. Beja baheula aya nagara sancang pakuan pajajaran katelana Prabu Siliwangi lu jadi rajana sakti mandraguna bade diislamkeun bade diislamkeun anjeunna alim diudag putrana Prabu Kian Santang hilang di leuweung eta dilem di leuweung eta sancang nu caneong geuman